Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li rabbin khassana bi maulana Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa qala al musannifu rahmatullahi alaihi wa rabi'u lan utawi kang kaping papat iku mashu juz'in ngusap sajuz min jildir ra'si kang tetap saking kulit sirah au minasya'ri atawa saking rambut annabiti kang cukul fihi ing dalam iya ra'su walau ra'sa sya'ratin sanajan ono iya sa'run nabit iku dukure rambut wahidatin kang sawiji bisyarti Allah yang saha kalawan syarat yen ta ora ngusap ya si wong atawa mutawaddi alab tawili ing atase kang dawa al khariji kang metu an haddir ra'si saking batas sirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'iyata majlisi syarifiyah jam'iyatan mubarakatan tayyibah wa ahyi jam'iyata majlisi syarifiyah hayatan tayyibatan ila yaumil qiyamah. Allahumma ayqil quluba ahli qaryati Ciutara wal ulama'i wal muslimin min naumi ghaflatihimil amiq wahdihim ila sabilir rasyad bijahi habibika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji sinarang syukur orang panjatkeun ka Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat miwah salam pamugia tercurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana nyatana wastana habibana wa nabiyyanal karim Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teka kantun ka kulawargina oge ka para sahabatna dugi ka urang sadayana salaku umatna. Pamugia sing kenging syafaatul uzma di mantena. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana nu dimuliakeun ku Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa kempel ngariung deui di ieu majlis. Maksud sinerang tujuan teu aya sanes nyatana sejak nyukuran nikmat akal di Allah subhanahu wa ta'ala. Kalayan ngalaksanakeun parentahan Allah sareng Rasulna nyaeta tolab ilmu. Kukituna pamugia ku agungna Nabi anu mulia Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ku karomatna para aulia oge ku berkahna ieu riungan
urang sadayana ku Allah sing ditambih-tambih ilmu anu manfaatur barokah, dijembarkeun milik sinareng rizki anu seueur halal oge berkahkeun, dipanjangkeun yuswa dina lebet taat ka Allah, ditebihkeun tina kararapat ka susah ka bingung dunia akhirat, sagala rupi pamaksa dan urang, cita-cita urang, harapan-harapan urang dunia akhirat sing enggal dikabul diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Turunan-turunan urang, keluarga urang pamugia sing dijantenkeun turunan oge keluarga anu sareleh, dulur tatangga anu nuju teu damang baik teu damang zahir maupun teu damang batin pamugia sing enggal diangkat panyawatna didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Usaha urang, usaha sepuh urang, usaha bojo urang oge usaha murang kalih urang pamugia sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dulur tatangga nu teu acan tiasa ngalaksanakeun talab ilmu urang doakeun sing enggal dipaparineunan pitulung oge pituduh ti Allah Subhanahu wa taala. Upami cunduk waktu ninggang mangsa ajal dongkap maut ngaranna pamugia urang sadayana maut nyanap iman Islam kayaning maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para wargi sadayana anu dimuliakeun ku Allah, dina ieu kesempatan pangaosan malam Kamis masih dina raraga nyarioskeun pirang-pirang farduna wudu anu genep. Namun penting kedah diulangi-ulangi deui, bisi aya nu nanya, Bang Jul naon cenah ari ngaran wudu? Teuing heuh kitu we. Ya mah supaya uningnya we urang kana ta'rif, uningnya kana definisina. Ari ngaran wudu teh nyaeta isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyatin. Dina sakoleh kitab terus ditambahan ala wajhin makhsusin. Ari ngaran wudu teh nyaeta make cai ngan caina anu suci tur nyucikeun fi a'dha'in makhsusatin dina anggahota anu tangtu kayaning nu tangtu teh muka, panangan, sirah sareng sampean. Muftatahan biniyatin bari dimimitian ku niat, ditambahan ala wajihin makhsusin netepan karena cara atawa jalan anu tangtu eta ngaran wudu. Kitu ngaran wudu teh insyaallah bakal diulang-ulang pamugia we diulang-ulang kaituna mah hafalnya mah asepnya kusabab bab wudu ieu rada panjang oge. Hiji nyarioskeun fardu wudu, mungkin bakal nyarioskeun pasunatan wudu dicanak dina kitab Taqriratus Sadidah. Hampir aya 8 bagian Kang Arif. Dina 8 bagian eta aya bagian-bagian ada, aya poin-poin ada. Jadi seueur pisan insyaallah berarti bab wudu lumayan panjang bab wudu insyaallah. Sakumaha nu parantos ka uninga ka urang sadayana yen ari fardu wudu teh sadayana aya genep. Kahiji nyaeta niat, nu kaduana nyaeta ngawasuh muka, nu katiluna nyaeta ngawasuh dua panangan serta siku-sikuna, nu kaopatna nyaeta ngusap saalit tina sirah, nu kalimana nyaeta ngawasuh dua sampean sampaikeun ka mumuncanganana, nu kagenepna tartib. Penting diulangi deui urang uninya karena fardu wudu supaya urang bisa leuwih maksimal Bang Jul dina wuduna gitu. Ieu fardu wudu anu genep mau tidak mau kudu aya benten jeung engkeun pasunatan. Kumargi engkeun teh urang teh kedah bisa ngabedakeun mana anu fardu, mana anu sunnat kitu teh. Fardu wudu nu kahiji niat alhamdulillah parantos dicarioskeun. Fardu wudu nu kadua ngawasuh muka alhamdulillah parantos dicarioskeun. Nu katilu nyaeta ngawasuh dua panangan serta siku-sikuna alhamdulillah parantos dicarioskeun dina malam Kamis anu tos kalangkung.
ayeuna menginjak kana bagian anu kaopat tina pirang-pirang fardu wudu anu genep. Dawuhan anu ngarang ieu kitab Syekh Muhammad Sulaiman Hasbillah Asy-Syafi'i Al-Maki, dawuhanana warabi'u mashu juz'in min jildir ra'si au minasya'rin nabiti fihi walau ra'sa sya'ratin wahidatin bisyarti alla yamsaha ala tawilil khariji an haddir ra'si. Ari anu kaopat tina pirang-pirang farduna wudu teh nyaeta ngusap sajuz min jildir ra'si tina kulit sirah. Ngusap sajuz dina kulit sirah atawa mina au mina sya'rin nabiti fihi atawa dina rambut. Jadi aya dua hal Mang Burhan dina ngusap ieu teh. Milih teu nanaon. Arek eta mah anu diusapna kulit, arek anu diusapna rambut. Mana we eta mah ngusap. Arek eta mah kulitna, arek eta mah rambutna. Ngan ari dina kulit sirah mah ngusap kulit sirah mah henteu aya syarat terus. Berbeda jeung rambut anu aya dina kepala anu wajib diusap engke teh aya syarat. Aya dina kulit mah henteu. Dawuhan Syekh Nawawi nalika nyarahan kana dawuhanana ieu Syekh Muhammad Sulaiman, ngusap sajud tina kulit silah walau kharaja bil maddi an haddir ra'si, sok sanajan eta kulit sirah teh kaluar tina batas sirah nalika dipanjangkeun kasil atin nabatat wa kharajat bil maddi anhu. Contoh sapertikeun aya pentil aya daging jadi misalkan dina sirah teh Mang Burhan anu tumbuh tuli we panjang sahingga kaluar tina batas sirah, diusap we dina palebah kulit anu tumbuh tina sirah anu kaluar dina batas sirah teh adus eta mah sah lamun cangan catatana lamun ku kulit. Min a'udzubillahi min dzalik misalkan Kang Ari lamun aya jalma atawa ngampleh misalkan kulitna teh gitu sampaikeun ka bujal diusapna teh kulitna teh anu palebah dina we engko sah teu naon. Berbeda sareng rambut. Ari rambut mah syaratna nyaeta dina kitab Tafsiratus Sadidah bahasana ya. Ari dina rambut mah nyaeta alla yakhruja bil maddi an haddir ra'si min jihati nuzulihi. Ulah sampaikeun ka kaluar eta rambut nalika dipanjangkeun kaluar dina batas sirah. Ulah gitu. Jadi lamun anu diusap na rambut anu kaluar tina batas sirah teu sah. Tetep rambut anu aya dina lingkungan sirah. Lingkungan sirah teh lingkungan sirah. Jadi lamun teh mah si rambutna kaluar tina batas sirah diusap pe ujungna hungkul teu sah. Kudu aya dina sirah. Jeung deui dina rambut mah walau ra'sa sya'ratin wahidatin, sok sanajan anu diusapna teh luhurna unggul hiji rambut sahlai anu diusap mah teu naon. Walaupun memang aya nu nyarioskeun cenah pangsa eutik-eutikna tilu helai we. Aya memang aya dina kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab terus aya batasanana cenah batasanna teh pangsa eutik-eutikna tilu helai. Henteu tetep we anu mutamad mah sahlai oge diusap teu naon sahlai diusap. Jadi ngaran deui ngusap kumaha tuh ngusap? Aya eta mah diusapna Mang Burhan arek dipayun, arek digigir, arek dipengker. Tibang kitu cai ya, pan ieu mah bedanya. Kitu we unggul. Kitu arek digigir mangga. Arek di mangga arek dipengkerna rambut geus leuwih sih geus ada gaya ya, birek dirubah-rubah kalau wudu teh. Bang Jul arek kieu unggul. Kitu. Adawa ala kadar kieu teh. Tanpa digerakkan, tibang disentuhkan unggul, dan naon. Nah mungkin aya nu kautamaan namanya, mungkin aya kautamaan nama.
Cek tadi syaratna rambut mah ulah keluar tina batas sirah. Famata kharaja sya'ru anhu min jihati nuzulihi lam yujil mashu alaihi. Lamun teh mah eta rambut teh keluar tina batas sirah, tina arah turuna, maka teh cukup usapna. Sok sanajan eta rambut teh anu diusap kaayaanna memang dina sirah, tapi sebenarnya mah kusabab digulungkeun Mang Omen dah. Contoh Mang Omen. Pan Mang Omen bergondong gitu tanya. Tah. Mang Omen turun gondong. Ngusap sirahna teh misalkan rambutna teh Mang Omen teh rambutna teh digelungkeun gitu tah. Tuluy we anu diusapna teh palebah rambut anu lamun dijulurkeun kaluar tina batas sirah teh sah eta mah ngusapna. Kusabab eta posisina rambut ngalewatan batas sirah. Ngalewatan batas sirah. Gitu. Gitu bisa Mang Omen. Apa lamun pondok mah mangurahan lamun rambutna Mang Erwin aya di dieu keneh mah dikeukeun dikitukeun hungkul jadi. Ngan lamun misalkan modelkeun Mang Omen anu gondrong digelungkeun kari-kari nu diusapna teh rambutna eta anu ngagelungna eta. Bahkan jadi lamun nalika diuraykeun eta si rambut teh kaluar dina batas sirah diusap we teu sah. Da kusabab alasanna kunaon? Alasanna mah eta rambutna kaluar dina batas sirah. Gitu intina. Kan lamun urang teh uningnya mangurahan sangkanaan penting antara rambut jeung kulit pan urang mah uningnya gitu penting rambutna we ujungna we unggul misalkan kitu. Padahal kaluar dina batas sirah mah teu tiasa. Kaluar dina batas sirah atawa misalkan jalma teh galing jalma teh. Apa nih jalma galing mah? Ngumpul pamirunya. Hah? Tah nalika sebenarnya ditarik, oh ternyata ngalewatan batas sirah. Diusapna teh palebah ujungna palebah dina hungkul anu ngalewatan batas sirah. Teu sah eta kusabab naon kusabab eta rambut henteu aya dina sirah. Jadi kudu aya dina ruang lingkup sirah eta rambut teh. Fasya'run nasiyah jihatun nuzulihi alwajhu. Ari hareup mah maksudna rambutna ubun-ubun mah terus arah turun teh nyaeta wajah. Arah turun teh wajah. Jadi lamun misalkan ngelewatan ngeselewatan ieu diusap ye nah unggul. Desa. Lamun teh mah rambut wasya'rul qarnain jihatun nuzulihi ma almankiban. Ari rambut palebah dieu mah palebah qarnain teh naon? Palebah sisina lamun dieu tanduk misalkan ya. Jadi arah turun teh kana pundak, kana tak-tak. Lamun rambut anu ujung mah anu terakhir di tukang arah turun teh nyaeta ya tengkuk nanti punuk. Jadi lamun rambut ngalewatan kana batas sirah tuluy we diusap nalika wudu teu sah wuduna. Ngusapna teu sah. Ngusapna teu sah. Ngan anu dimaksud dina ngusap di dieu nyaeta al-inmisah bahasa al-inmisah berarti anu penting mah tepi basuh kana rambut kumaha wae carana arek eta mah ku sorangan arek eta mah ku batur. Sebagai contoh Mang Burhan saparantos ngawasuh panangan teh aya hujan ngecret digitukeun gitu tah. Jadi diasongkeun aya ngecret gitu. Atawa misalkan Mang Sarip urang beres ngawasuh panangan aya babaturan urang cek caina cai suci turun cuci dikitukeun deui urang teh tah. Dikitukeun tah gitu tah. Urang teu ngusap deui ge henteu naon gitu. Kan sami sareng anu goslunya. Jadi lamun teh mah sigana kudu pagawean sorangan. Pagawean batur ge anu penting ka usap we. Jadi kamari ge pan bahasa goslu ge kitu nya. Bahasa goslu ge in gisal teh arek ku sorangan, arek ku batur. Gitu. Teu naon sah-sah wae gitu. Sah-sah wae. Ya anu paling penting mah pada diperhatoskeun mah gitu. Ieu mah bileun gondrong atau bojo urang misalkan gitu bojo urang anu rambutna panjang. Lain rambutna kira-kira ngalewatan batas sirah mah diusap nu pabah dinya nah hungkul teh sah.
batak nu aman mah gitu we bah dieu dah gitu dah gitu. Mungkin dina pasunatan aya dina pasunatan anu utamana mah apanya cara wudu teh Mang Burhan, cara wudu teh diusapna teh kieu teh gitu teh ieu jempol disimpan di dia gitu teh ieu curug diirakeun digitukeun teh lamun rambutna pondok mah sunatna dibalikeun deui mun anu panjang mah Mang Ome mah sakali kitu teh gitu ngan anu sedang rambutnya berarti sunatna kita ayo orang pan sudah sakitu ban gitu mun biasa gitu lamun batur aya make cara anu sajian teh dianggap teu sah we tapi sagan teu biasa pan lamun anu ngusap salit tina sirah diusapna teh ieu na gitu dah unggul dah Mang Burhan ieu na unggul sah jadi anu bisa diusap dina sirah nyaeta arek eta mah kulit arek eta mah rambut gitu ceu kamari ye lamun diwasuh teu sah lamun diusap contoh sapertikeun muka panangan pan katentuanna diwasuh muka panangan diwasuh lamun diusap eta teu sah tuluy kumaha lamun dimisalkeun dina katentuanna di dia ngusap dina katentuanna di dia ngusap kumaha lamun dimisalkeun di banjur di kumaha henteu diusap. Dawuh Syekh Nawawi wa yajuzu ghuslu juz'ir ra'si bila karoha wenang ayeuna ngawasuh sajuj tina sirah kalawan teu makruh tah kitu bedana naon alasanana mah li annahu muhassilun li maqsudil mashi min wusulil balal kusabab ngawasuh eta ngahasilkeun kana maksud ngusapnya eta tepina baseuh. Nu penting mah kitu, tepina baseuh. Jadi teu naon sok sanajan ketentuan ngusap kari-kari diwasuh teu naon teu masalah. Berbeda jeung anu ketentuanna diwasuh kari-kari diusap eta mah teu sah. Berbeda lamun ketentuanna diusap dina ngusap saali tina sirah tuluy diwasuh eta mah henteu naon sapertikeun urang neunkeun naon panangan anu baseuh tapi anu cayeuna cayeun nu suci tur nyucikeun dikieukeun we wungkul tepi baseuh tanpa digerakkan gitu tanpa dilewatkeun tanpa dikitukeun nya sah gitu ya lain lelucon hal-hal model kan kieu gitu mang eta urang kedah uninga ilmuna teh nu paling penting nama urang uninga kana ilmu teh salah sahiji nama kitu sering nyarios abdi babarakali ulah sampaikan ka urang gampang nyalahkeun ka batur gitu Kang ulah sampaikan ka urang gampang nyalahkeun ka batur ku sabab lamun urang patokana hiji ban lamun anu beda teh dianggap salah we gitu tah contoh sapertikeun misalkeun urang teh diajarkeunna teh diajarkeun keur praktek misalkeun keur leutik teh kieu we unggul aya jalma wuduna diusapna ieu unggul oh noda jadi urang mah diajarkeun ge kieu dah kitu baheulana kitu ngarasa geus bisa eureun ngaji gitu komopan fikih mah makin leulam makin tuas gitu bikin leulam makin tuas gitu cukup ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fahtazal arsyu darabahu wastimsyara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواع من فخره وفضله
إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بهند القلب بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فتفت من البدر مثل حسن ما رأينا قد ياوت أسرار يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير أنت مصباح الصدر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد حبيب عيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام قبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يسعد قريب الوالدين هدك في المبارك دنيا من نشر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wali al-hasanati ya rafi anda rajati gafiran ane dhunubi wa firali sayyati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta ghafarul khataya wa dhunubil mubiqati anta satarul masawi wa muqirul hasarati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alim basir wa akhfa mustajibud da'awati rabbi farhamna jami'a wa mu'ahna sayyati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam farhamna jami'a wa mu'ahna sayyati rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahira wa batina wa tahsyiruna biha fi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al wa awsiya thawaba ma qaranahu hadiyatan wasilatan li ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadratil Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa ila hadratil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Syekh Muhammad Sulaiman Hasbillah Syafi'i Al-Maki rahmatullahi alaihi wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi rahmatullahi alaihi wa ila hadratil Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Dibai rahmatullahi alaihi wa ila hadrati jami'i man ahdainahum wa ila hadrati jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat khususan ila hadrati man qusidu fi hadzal majlis. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa bi karamatil Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa bi karamatil Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad qaddasallahu sirrah wa bi karamati Syekh Muhammad Sulaiman Hasbillah Syafi'i Al-Maki rahmatullahi alaihi wa bi karamatil Imam Al-Jalil Abdurrahman Ad-Dibai rahmatullahi alaihi wa bi karamatil
Syekh Nawawi rahmatullahi alaih wa bi barakati jami'i ma qara'nahu khususan bi barakati qiraati ratibil haddad wa bi barakati ijtima'ina fi hadzal majlis nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah an takshifa humumana wa ghumumana wa tuhassila muradana wa tuyassira umurana wa tuballigha maqasidana wa taqdiya hajatina. Ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabiliha wa atammiha alaina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili amin. Sakitu disim kuring hapunten upami lepat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.